Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Muhammad Reza Raditya Raihan dina segmen Stenos Breaking News. Ayeuna di lokasi satempat tos aya reporter anu bade ngawawancaraan salah saurang warga ngeunaan pemilu anu tos rengse kamari. Sampurasun sadana jadi di dia abdi atos mendakan jalmi nu bade abdi wawancara. Assalamualaikum sareng saha? Sareng Tegar. Oh Tegar. Ya. Jadi di dia abdi gaduh genep patarosan nu bade ditaroskeun ka sanggup? Sanggup. Siap. Jadi nu pertama nu kahiji. Iraha pemilu 2024 dilaksanakeun Tanggal 14 Februari 2024. Oh, tanggal 14 Februari 2024. Terus AA di TPS mana AA nyoblosna eta? Karosan di TPS 14 abi nyoblosna. Caket teh teh ti bumi AA. Caket pisannya 5 langkah dari rumah lah. Siap. Terus saha wae sih capres sareng cawapres anu nyalonkeun tahun ieu? Ti paslon nomor 1 aya Anies Baswedan sareng Caimin. Ti paslon 2 aya Prabowo Gibran. Ti paslon 3 aya Ganjar Pranowo sareng Mahfud MD. Menurut AA bade milih nomor sabaraha? Nu menurut AA visi misina sami pisan sareng AA gitu pamikiranna sami. Abi sih leuwih condong ka paslon nomor 2 nya. Prabowo Gibran. Nya da gemoy-gemoy kitu ning. Gemoy nya. Jadi alasanna karena gemoy. Eta salah sahijina. Nu sanesna misalkan gitu tina programna nu menurut AA bagus gitu naon? Di paslon nomor 2. Nya seueur nya nu bagus teh kan salah sahiji nu ku abi hoyong eta mah tina makan siang gratis nih. Soalnya kan di Indonesia teh nya mohon maaf ieu mah nya kurang gizi. Nah, jadi bagus gitu program Prabowo aya makan siang gratis eta teh. Nah, ayeuna arurang atos dugi nepi ka pertanyaan terakhir. Jadi kumaha tanggapan AA ngeunaan pemilu ayeuna? Nya saur abi mah nya pemilu ayeuna teh rada rame sareng kondusif. Soalnya kan tahun kamari abi caca nyoblos, terus karosan ayeuna tesa nyoblos. Terus pas abi ningali debat gitu nya, debat capres cawapres rame gitu. Jadi di kubu 01, 02, 03 saling serang. Wah, rame. Sumpah. Kanyat ka abi ge debat gitu nya sareng Dudi Bumi gitu. Terus sakitu we lah. Sakitu. Nuhun. Hatur nuhun waktosna tos diganggu ku abdi gitu. Jadi sakitu we nya. Hatur nuhun. Ya. Pamirsa, rupina mung sakitu pisangan warta dina dangget ayeuna. Hatur nuhun ka reporter Aska. Simkuring Muhammad Reza Raditya Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadana jadi di dia abdi bade ngawawancara ngeunaan pemilu 2024 anu di Halo guys, jadi di sini saya sudah berada Bahasa Indo sih.